Sadaya wilujeng tepangdangu deui sareng acara matuh dongeng dina basa Sunda. Dongeng enteng ieu kasangakeun kasugri kaum dangu etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios anu nuju dihanca ku Mang Jaya nyaeta carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kileksa. Dongeng parantos dugi kanalika Nagasuni nuju nyerang ka Ciborelang nya para wargi ka perkumpulan silat nuka telah monyet bodas. Nagasuni nuju nyerang ka eta tempat. Jandeng ku ceceb-cecebna kasupala para mitra sadaya. Dugikan teu tiasa cager-cager ka ceceb Nagasuni. Sebentin para wargi sadaya keterangan ngajelaskeun. Yen cenah ulah lila teuing ngewa ka batur teh kitu. Aduh para wargi sadaya, ulah lila teuing lamun harita ngewa teh kudu gancang geura pupus ka ngewa. Timbulkeun rasa karesep jeung kanyaah kadeudeuh cenah para mitra sadaya. Nah atuh ieu mah Nagasuni ampun kalah ka diturunkeun musuh, kalah ka diwariskeun. Mangga urang lajengkeun deui para mitra dongeng nu judulna Musuh Warisan teh ayeuna teh nincak bagian ka-23. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Mangga nyangakeun. Para mitra anu mulia, Nagasuni dina ngamukna luar biasa. Sok sanajan manehna geus boga umur tapi dina tingkah paripolahna, dina rengkak-rengkakna estuning lir anu ngora keneh. Kakesitanana nanging kilat para wargi sadaya. Mata ting burilak jiga heulang ruyuk, siri minyak kakak meuni maruringkak bulu punu. Pikeun mareng roda kira-kira ambakeunana. Lat Mang Roda poho kana tasieun tindakan ngadadak ngababi buta teu make perhitungan gero mere komando. Mang Roda mere komando sangkan batur-baturna ngepung jeung ngaraponan. Mang Roda celeng luncat ka hareup heulana nyabetkeun bedogna ngalabeuheung Nagasuni. Nya atuh lep Nagasuni ngelok bari ngarojokeun peureupna kana dada Mang Roda. Tapi cilek Mang Roda ngakiwarkeun dadana plos sabetan Mang Roda jeung tonyokan Nagasuni plus-plus eueuh nukeuna. Celepung Nagasuni ngangkat suku besi. Nalagado Mang Roda tapi celeng Mang Roda mundur. Resur suku Nagasuni milepas. Celeng Nagasuni luncat narajang Mang Roda, tapi rob anu ngepung maju bari narajang ka Nagasuni dan hanya ka Nagasuni hese pisan ditembusna. Bareng jeung datangan nu narajang, celek suku Nagasuni nincak lemah sarta siuk-siuk awakna muter jiga pangal. Suku besi ngolebat lir kilat rupana bodas matak serab katojo ku cahaya panonpoe. Tang bedog nu narajang teh kasabet ku suku besi Nagasuni. Pelewer bedog teh rabeng lalumpatan kasabet ku suku Nagasuni. Aya nu potong sapada harita bedog kabeh taya nu mangga pulia. Rabeng lir kemang eurih anu katebaku angin. Nyempo kajadian kitu bereyak nu ngepung teh mundur. Tapi gero Mang Roda mere deui komando sangkan terus maju. Terus maju. Nu boga keneh bedog maju. Ceuk Mang Roda bari ngacung-ngacungkeun peureupna. Di ditu namah cenah para mitra. Manehna ngaduruk sumanget babaturanana sangkan manehna ulah mundur. Memang bedog Mang Roda geus kabur kasabet ku sukuna Nagasuni. Sarog nu boga keneh bedog maju sakaligus. Sakurilingeun awak Nagasuni geus katingker deui. Tapi aneh para mitra. Sakali ieu mah Nagasuni can waka gerah. Bedog nu rabeng pating sariut ngancam awak teh teu dipilaria, teu dipalire. Siuk bret. Baju Nagasuni terangsak kasabet ku panaraja gumpaladna Mang Roda. Tapi aneh taya nu sanggup ngaraheutkeun kulit Nagasuni. Deui lajung Nagasuni ngangkat suku beusina. Buriak anu ngepung mundur lantaran geus ngarti kana bahaya pati. Ngan hanya kalau banu telat jeung gerakan Nagasuni kacida pisan gancangna. Para wargi anu mulia, hiuk suku Nagasuni muter deui. Atuh gero nu kabeunangan pating jerero, sora mata ketir jeung mata paus. Ting arampun ting tarobat, bari beretek lalumpatan mundur. Ku kitu teh mah para mitra bari nyareklan leungeun anu sabelah deui lantaran tetela laleungiteun sapotong. Jadi nu kasabet ku suku Nagasuni teh puluhan bedog jeung puluhan leungeun rabeng di awang-awang. Bedog jeung leungeun sapotong-sapotong aya nu semet siku
Hayang semet pigelang kalolobaan mah kasabet terus rabeng di luhur nepikeun ka ngadak-ngadak aya hujan getih. Kaayaan mata ketir jeung mata kukurayeun. Eta teh karek leungeun anu rabang ku Nagasuni kumaha lamun sirah. Sigana bae matak pating kelepek kapaehan ku nempona wungkul oge. Barang nempok kitu Mang Roda kakara sadar kana kasalahanana gero mere komando. Wah, mundur, cek Mang Roda bari ngacungkeun deui peurutna. Manehna can wah ka mundur satungtung anak buahna can malunur. Buriak saraya malunur ngajauhan lantaran samemeh diparentah oge geus hayang kabur. Ngan teu wani ngalawan parentah Mang Roda. Atuh puguh sakilat ge Nagasuni geus pada ningalkeun. Seleng Nagasuni nangtung deui bari pahareup-hareup jeung Mang Roda nu can mundur. Nu sejen ngariung kira-kira 2 tumak jauhna. Bari ngalubaran nu tatu sedengkeun di pakalangan aya Mang Roda wungkul jeung Nagasuni. Nempok kitu pok Nagasuni nyarita beuki ngahina bae. Roda, kunyung. Mana kagagahan monyet bodasnya, ha? Nangan bisa ngoroyok jeung kabur wungkul kurang ajar sia. Cik sing gableg ka era atuh. Kira ku murid baguron nu kasohor make jeung ngoroyok sagala rupa. Sok maju sia kunyuk bodas. Ye gerahakan si naga nugus kasohor gagah. Gagah sakti mandraguna kaceluk awun-awun kawentar ka cenah pria. Ceuk Nagasuni bari nepakan dadana. Punid di Mang Roda nafsu komo para mitra. Da puguh tas nempo anak buahna loba nu tatu. Sajabat kitu Mang Roda teh sadar yen kacilakan anak buahna teh gara-gara kasalahan manehanana. Padahal Mang Roda teh geus nyaho yen Nagasuni lain jago bobodoan, lain lawaneun atah-atah ku bangsa golongan anak buahna. Tapi jago anu geus bener-bener kawakan. Dumasar kana hal eta dina hate Mang Roda timbul hiji tekad hayang nebus kasalahanana ku jalan perang tanding. Rek nyoba tarung patutunggalan ngalawan Nagasuni. Ieu teh hiji tanda yen Mang Roda boga rasa tanggung jawab anu kuat sarta nyaah kanu jadi anak buah. Tapi samemeh Mang Roda ngajalankeun kahayangna dipikir heula nu leuwih asak sangkan teu cilaka ku pola sorangan. Sanggeus asak mikir dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Ok Mang Roda ngomong ka Nagasuni nu keur neuteub semu ngejek tur ngahina. Nagasuni, aing ngaku yen kagagahan sia teh lain omong kosong walulu. Sarta aing ngaku yen sia teh lain jago sakatiga, malah satingkat jeung jago-jago kahot model Galapati jenatna. Tapi sok sanajan sia sakti manggulang-mangguling, sok sanajan sia sakti mandraguna, gagah rongkah naningan gajah, pikeun aing ye si Roda ye moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas deuleut. Moal miris, moal gigis, moal gedag bulu salamar, sumawana lamun kabur. Pantang pikeun si Roda mah sia. Lantaran lamun aing modar alatan tarung ngalawan hiji jago kahot, aing teh teu era jadi banusan ge. Tapi sabalikna lamun sia tarung ngalawan murid-murid monyet bodas, di mana unggul ge pantes we pada ngajebian. Lantaran rajin unggul ngalawan polon, sok sia maju kurang ajar. Ceuk Mang Roda. Bari taki-taki. Bisi Nagasuni narajang, tapi Nagasuni kalahkannya kakak seuri sarta pok nyarita gagah naker. Roda, ari sia siga nu lieur, ha? Apaan aing mah tadi geges wakca ka sarerea. Yen aing teh sudi abrig-abrigan tarung ngalawan para cucungu. Tapi kulantran sia kabeh maksa ka aing, kapaksa aing ngaladenan ka hayang sia. Nari ayeuna ngomong kitu ha sia. Kita tadi oge aing mah teu hayang tarung jeung sia teh. Aing mah hayang tarung jeung si Supala deuleu. Kagok aing mah tarung jeung sia. Kalakang ngesang meak-meakeun kesang wungkul. Cek Nagasuni bari molotot ka Mang Roda. Puguh Mang Roda rada eraeun ngadenge caritaan Nagasuni, tapi teu ieuh di pikiran. Pok Mang Roda nyarita deui. Heuh, sia Nagasuni, samemeh jang Supala turun ka pakalangan deuleu bajaadkeun heula yeuh dada si Roda. Aing hayang nyaho we sia peurihna dipacok orai buntung deui lah. Sok sia maju sia Nagasuni buntung sia. Cek Mang Roda bari ngasupkeun bedog kana sarangkana. Lantaran geus yakin Nagasuni mah moal teu raku bedog. Ari Nagasuni mireup geuneuk rai pias disebut orai buntung ku Mang Roda, malah disebut si buntung. Katambah-tambah asa dihina ditangtang ku sahanapeun. Gero Nagasuni ngagero. Setan,
kunyuk rawun sia dulur lutung badaya wa kurang ajar nyarita padu we sia asal disada abung kena bilir tadi wengku letah teh tulangan sia padu disada we kurang ajar sia tada panarajang aing sia monyet cek Nagasuni bari siak narajang ku peurupna ngala palipisan Mang Roda tapi lep Mang Roda ngelok bari ngarojokeun peurup ngalah hulu angeun Nagasuni ngan hanjakal gerakan Nagasuni kacida gesitna peurup anu tadi rek nonyok palipisan teh ngadak-ngadak mengkol rada ngeting pepeuteyan Mang Roda tapi untung keneh Mang Roda waspada rikat leungeun ditarik deui bari nepak siku Nagasuni ku leungeun kenca siuk tak kareong awak Nagasuni rada goyang tapi tekung sing ngerobah kuda-kudana lantaran pasangan Nagasuni kuat nandingan patok beton tapi leungeun Nagasuni teh jiga besot tas ditepak teh malik deui leuwih tarik soranga hiuk nimbulkeun angin tina bakat ingkut tarik-tarikna ngan sakali ieu mah leungeun Nagasuni teh teu dipeureupkeun tapi sina calangap jiga sungut orai nu rek maco malah mah para mitra ramun opat meni rapat ngahiji sedang jempolna misah arinuk di arah beheung Mang Roda gerakan leungeun Nagasuni teu beda jeung orai totog anu rek nyerang mangsana nempo kaayaan kitu Mang Roda teu ngejat ngalawan oge henteu deui sabab geus yakin moal bisa katada panarajang Nagasuni ngandung tanaga nu kacida rongkahna tapi Mang Roda ku Mang Roda teu ditakis diantep wae sinakeuna kana beheungna bari ngagunakeun jurus kalakai murad nu narempokeun meuni pating lalenyap bakat ku pawur lantaran tangtu beheung Mang Roda bakal ngagelenceng pegat sarta umur Mang Roda tangtu bakal nepi ka poe eta mulih ka jati mulang ka asal arantal lantaran diserang ku gerakan ilmu orai totong ti Nagasuni tapi samemeh leungeun Nagasuni hasil ngaranggeum beungget Mang Roda tanaga nu aya dina leungeun Nagasuni dituturkeun nepi ka beakna awak Mang Roda ngagoleang hampang para mitra sadaya ngagaleong hampang teu beda we ti kalakai nu murag katebak angin pucuk awi nu katebak angin kulang kaleong kaditu ka dieu da ieu gerakan nu kacida pisan ahing anu digunakeun ku Mang Roda awak Mang Roda ngoleang harita keneh barang tanaga Nagasuni geus beak kaserot ku awak Mang Roda kuda-kuda Nagasuni rada robah sarta awak nyorosod ka handap nepi ka sirahna aya di hanapeun leungeun Mang Roda Nagasuni jiga dongko nempo kasempetan hade sarupa kitu gancang Mang Roda musirkeun tanaga dina peurup katuhu sarta teu talangke hiup peurup diheumatkeun rek nengel puhu ceuli Nagasuni tapi para wargi sadaya lamun eta peurup keuna ka Nagasuni sok sanajan Nagasuni kasebut boga ilmu batu karange sahenteuna kudu ngarasa lieur-lieur wae mah akawa leneng-leneng wae mah tapi pikeun Nagasuni lain jago sakatiga para mitra ngadengi anu angin ngahiuk luhureun ceuli sakilat ngangkat leungeun nu tadi nyorodot ka handap subret pigeulang Mang Roda diadu jeung pigeulang Nagasuni kumaha kadengena harga dengena meni ngabeletak mata kelinu nganti sirikna ngaburi nyae we dina hal tanaga Mang Roda rada unggul saeutik lantaran Mang Roda masih keneh ngora dibanding jeung Nagasuni kaciri para mitra Nagasuni kuda-kudana nyorosod ka gigir setengah lengkah bareng jeung kitu suku Mang Roda asup sarta sakilat dipake ngocek kuda-kuda Nagasuni koleang blak Nagasuni nangkarak pengkang keur balad Mang Roda surak nepi ka amal-amalan malah nu tati oge nu tatu tina gegerungan teh jadi ngagorowok milu sura ngadengi anak buahna surak Mang Roda jadi poho kana temah wadi gerakan nu geus meunang ngatur pinuh ku perhitungan teh ngadak-ngadak buyar Nagasuni dianggap remeh Jung Mang Roda ngangkat suku katuhu maksud rek nincak beheung Nagasuni anu keur nangkarak bengkang gerakan Mang Roda nu teu make itungan ngadak-ngadak jadi ngarobah angin nu tadina Mang Roda rek untung kalah kabuntung lantaran Nagasuni lain manusia samanea samemeh suku Mang Roda hasil maksudna gep ditewak ku leungeun Nagasuni sabeula najan ku sabeula ge tapi kakuatan lain lawan-lawaneun barang geus kacekel seret ku Nagasuni ditarik sakaligus atuh kumaha tu merapna dayagdag koleang bruk Mang Roda rubuh kurinya Nagasuni hudang sakilat muterkeun suku beusina rek narok sirah Mang Roda lenyap Mang Roda ngelenyap ari nu lalajo mareun peunan beungeut jurelat purilak
suku besi Nagasuni ngagurilap katojo ku cahaya panon poe. Siup, corelat, belenterang, gero Nagasuni ngoceak. Aduh, tobat, ampun setan. Cek Nagasuni bari gegeruangan dina tani. Suku besi na potong meninga gelenceng. Ari anak buah Mang Roda ampir kabeh gehgeran. Ngadengin ngagero, ngarilu ngagero meniraong. Disangka nama nungko ceak teh Mang Roda para mitra sadaya. Ku gerakan naon atuh para mitra nepi ka potong eta suku Nagasuni, suku besi teh. Nah harita ku Mang Roda ditadah atau nepi kumaha mangga urang dongengkeun. Ana brai sarerea muka pamengpeuna barang breh Mang Roda geus cumagug diuk beri ngusapan sirahna. Taksiran ngerasa baluas pedah tadi rek ditaro ku Nagasuni. Ari gigireun Mang Roda geus ngajega supala bari ngajingjing iteuk hoe. Sedang Nagasuni keur gegerelengan keneh bari gegerungan. Lantaran sukuna nu buntung karasana panas jeung nyeri nyanyautan, suku besi ngagoler rada jauh tina awakna. Sarerea calolohok ngemang kadu panon molotot teu ngiceup-ngiceup jiga nu keuna ku tenung. Dina kaayaan kitu jurung kunung Mang Roda nangtung bari seuri leutik. Lain siri bunga tapi kalah kabaluas. Sedang supala harita teu loba gerak, nangtung we ngabedega bari ngawaskeun Nagasuni anu keur kokosodan. Tekung silila antarana korejat Nagasuni hudang, gek diuk dibarengan ku napas nu ngahegak. Jiga kuda balap, sakujur awak baseuh ku kesang nu bijil meni nyorolok. Brai matana, muka terus molotot ka supala jiga nu hayang sidik naker. Ret ka Mang Roda nu geus nangtung deui, rei Nagasuni napsuna bijil. Huntu katara menika kerot nahan amarah. Urat geheung ranteng panon burahay beureum cung nangtung lalaunan. Ceng anjeg ku suku sabelah. Sakur nu nyaksian ampir teu percaya kana katanginasan Nagasuni. Sabab disangka nama Nagasuni moal bisa teteg nangtung ku suku sabelah. Eta mah nangtung ngelir ibarat bango. Memang para mitra Nagasuni ngagurakeun gerakan anu disebut bango nangtung. Tapi saurang oge teu nyarita ari nu kaciri tenang harita teh ngan saukur supala bungkul. Sanggis molotot sakedeung pok Nagasuni ngomong ka supala sora galak naker. Cubala anak setan sia. Jala mau bengkawara. Ram jadol. Kurang ajar. Budak bau kena jari ngau. Tolo sia. Kalapetong. Nurus tunjuk. Wujud burung sia. Hah. Aing memang ngaku kena kegagahan anjing. Jengkat tanginasan sia. Pantes sia. Lamun sia jadi pamimpin hiji pagulon ge. Tapi aing teh ngarti. Nah teu era hiji jago main bohong. Teu era nyerang bari ngabongohan jeung ngabongohan sia ngabohong. Jago naon nu kasebutna. Teu wani adu hareupan. Aing geus 2 kali papanggih jeung sia tapi 2 kali siangan ngabongohan ka aing. Mana kagagahan sia ha? Nah gelar jago teh hasil tina ngabongohan. Pira ku hiji jago ngajalankeun kalakuan model kitu? Jawab sia supala, anak setan, kurang ajar. Cek Nagasuni. Nyarekan kala supala lak-lak dasar, tapi supala mah tenang bae dikitukeun teh. Hari nu ngarasa panas jeung amek mah harita teh Mang Roda jeung sakabeh murid-murid supala, tapi teu bisa majar kumaha. Caricing we bari ngabandungan 2 jago keur ngadu carita. Teu lapok supala ngajawab salsena keur malah seuri sagala. Bakat kulucu nempo Nagasuni. Nagasuni. Si horeng anjeun teh kaliru. Ceuk saha kuring jago, da kuring mah ku anak buah oge teu disebut jago. Tapi naha anjeun anu umur geus pangabisana saluhureun kuring, teu wani nyebut jago. Ulah salah harti Nagasuni, nu boga gelar jago mah anjeun, nu matak anjeun ulah gagabah nyarita, ngarah teu era ku ucap-ucapan sorangan. Jabat kitu kuring mah lain maksud rek ngabinasa anjeun ngabongohan sote. Tapi bareto nyalametkeun jiwa bapa kuring nyatana bah purwana. Lantaran harita teh rek dibinasa ku anjeun. Kadua, ngabongohan anjeun sote rek nyalametkeun jiwa Mang Roda kolot kuring keneh. Lantaran sarua, Mang Roda oge rek dibinasa ku anjeun. Sabab asa goreng kasebut na lamun hiji anak ngantep karep kolot narek dibinasa deungeun. Nu mata kapaksa ditulungan ku jalan kumaha bae oge pokona kolot kuring bisa salamet. Lamun kuring boga niat ngabongohan meureun tadi ge geus dipek-prek we sirah anjeun teh.
lantaran loba kesempatan atuh. Tapi diantep we ari Mangroda ge salamet mah sabab teu boga niat ngabongohan, teu boga niat ngabinasa, kuring mah nulungan batur. Jawab Supala bari teu weleh seuri. Panon netep ka Nagasuni, bareng ngadenge caritaan Supala kitu leng Nagasuni ngahulang. Tarang katiri kerung tanda anu mikir, caritaan Supala bisa tembus kana jero hatena. Ari dipikir-pikir mah tetela omongan Supala teh aya benerna, kitu ceuk pamikir Nagasuni. Tapi sok sanajan Nagasuni boga pikiran kitu, manehna geus boga gelar jago kahot. Era temenan lamun kudu tunuk kana caritaan jago ngora model Supala. Sanggis ngahulang sakedeung pok Nagasuni cumarita. Subala, sia dangtu nyaho deuleu. Yen letah teu tulangan bibir teu diwengku. Jadi caritaan sia bisa direka-reka ngarah jiga. Nu heueuh bener alhasil kadengin aku cili aing caritaan sia bohong. Aing tak kara bisa ngaku yen sia jago lamun geus sanggup ngarubukeun si Nagasuni. Maju sia Subala. Cik Nagasuni bari celeng luncat ka tempat nu rada lega. Maksud ngajak tarung patutunggalan ka Supala. Tangtu bae pikeun Supala ge ngarti kana maksud Nagasuni. Pok Supala nyarita ka Mangroda, sora tetep tenang tapi waspada. Mangroda batur-batur nu taratu ubaran. Lamun perlu bawa balik buru-buru sangkan bisa istirahat kelawan tenang. Si Nagasuni bakal diladenin ku kuring. Laksanakeun Mangroda. Mang Hajang, wilujeng tarung jang. Jawab Mangroda. Terus ngalewas nyamperkeun batur-baturna tuluy Mangroda ngalaksanakeun parentah ti Supala. Sakur nu tatu gancang di ubaran sabisa-bisa. Ari Supala celeng-celeng luncat muru ka Nagasuni. Tekung silih lage duaan geus adu hareupan. Silih polototan dina beungeut Nagasuni ngalangkang. Rasa ngewa jeung ijid ka Supala, memeh nyerang pok nyarita. Subala, suku aing leungit sabelah, leungeun aing leungit sabelah, galapati sobat aing perlaya ku sia, tah kulantaran kitu. Aya paribasa hutang uyah dibayar uyah, hutang pati bayar pati. Sia geus maehan galapati, ari bakal bela pati taide iwati Nagasuni. Bari mayar hutang pati galapati aing rek mulangkeun ka nyeri ka sia. Ngerti? Bet araraneh anjeun mah. Nagasuni kunaon maka daek mang mayarakeun hutang pati batur. Lantaran tangtu anjeun ge kudu namahan pati jiga nama. Naon hartina kikituan. Lamun hayang tarung mah nyobaan pangawasa kuring mah atuh teu kudu loba carita, sok maju tong loba ting pamola. Sok. Cek Supala bari molotot ka Nagasuni. Disabar-sabar ge nempo musuhna kitu mah teu burung bijil nafsuna Supala teh. Komo dan nempo ponokna geus ancur mah katamah-tamah anak buah loba nu tatu. Puguh Nagasuni geus teu kuateun deui nahan amarah. Kalayan ti loba carita celeng narajang ka Supala. Sanajan sukungan tinggal hiji luluncatana teh begesit naker. Mendingan sajorelat bari luncat leuwih ngahiuk ngalabeuheung Supala. Tapi Supala ge teu cilireun, kilep ngagiwarkeun awakna sakaligus. Atuh poos serangan Nagasuni teh eueuh hartina. Awak Supala teh katoel-toel acan, ngan Nagasuni ge sarua tanginasna. Suku anu geus mincak lemah ngan saukur notol saeutik. Saterusna ngabelesat nyamer dada Supala. Sakali ieu Supala henteu ngejat suku Nagasuni nyurubu. Ditahan ku pigilang leungeun nu dipalangkeun, pelesur, hiuk, keduk. Curalit awak Nagasuni poksai sababaraha kali. Poksai teh koprol piguling nu para mitra. Ai koprol mah ngaguliti kita ai poksai mah nyunghid. Manasina kana cai atuh kana taneuh we. Apa itu curalit awak Nagasuni harita teh para mitra jujuralitan sababaraha kali. Awak Nagasuni mental lirbal karet anu nimrag cadas. Ari kuda-kuda Supala nyeblok nepi ka mumuncangan. Sabuat Supala nyebut sukuna. Nagasuni geus nangtung deui bari ngahegak ciga nu capek. Bari molotot ka Supala, Nagasuni ngagerentes jeroning hatena. Kasabelan sia. Wawalak detras teuing. Edan. Warahan si Banyuning lain bantrak-bantrakeun memeh nyatu. Tapi pikeun si Nagasuni cadu munuh haram dempakna. Lamun kudu serah bongkokan kanu kieu patut. Cadu mungkuk haram dempak aing kudu mundur. Cek gerentes hate Nagasuni bari sap narik napas panjang terus musirkeun tanaga dina dampal sukuna.
Maksud rek nyerang kulengan kurang teteg lantaran teu bisa masang kuda-kuda sampurna da puguh suku besi geus potong. Delila cileng Nagasuni narajang baring hari ngagerakeun ngagero tarik pisan. Siap modar sia. Pelesur awakna ngablesat tarik naker. Tarikna nanging nandingan pasar. Dampal suku datang ti heula rek ngarah dada Supala jika nu hayang puas. Da memang lamun keuna mah tong boro dada manusia, dalah batu ge bisa hancur. Tapi Supala geus loba pangalaman ku Supala bisa kateguh yen Nagasuni bari ngagunakeun aji yuda geni. Gancang ku Supala dipapagu ieu koe pelesur hiuk jabrod incurang Nagasuni keuna katenggel ku ieu koe. Tapi mata kaget para mitra. Serangan Nagasuni teu eureun. Kalaka ngabrung ngaladada harita keneh kapaksa Supala ngagilakeun dadana. Bareng jeung kitu siku katuhuna dipake ngabadug Nagasuni hiuk cetuk nanggal pisan kana buhu pingpingna. Tapi awak Nagasuni jiga geus ngabatu unggal panenggel Supala taya nu karasaeun jigana teh. Kapaksa Supala ge kudu tarung anggeus-anggesan. Sakabeh pangaweruhna kudu ditamplokeun, kudu dikaluarkeun sabab yang hareupan Nagasuni sarua jeung yang hareupan Galapati. Jeleng supaya Supala luncat ngajauhan Nagasuni. Lantaran lamun kikituan terus-terusan jiga namah moal anggeus saminggu, nempo Supala luncat ngajauhan Nagasuni rada ngarenyag. Sabab ku Nagasuni kaharti yen Supala ngajak tarung. Terus ngajak tarung bebeakan sakumaha tarungna dua jago. Reg Nagasuni eureun teu loba gerak terus ngumpangkeun dampaleungeun dina luhureun dadana. Can oge Nagasuni teteg serangan Supala geus datang manten. Itu koe ngabelesur lir kilat rek notog dada Nagasuni. Barang katempo ku Nagasuni manehna mending ngaranjug bakat ku kaget. Rek ngejat teu aya kesempatan tungtungna kapaksa ditahan ku dampaleungeun nu meber. Bres. Itu koe nu ngalasup anu Supala teh parat niir dampaleungeun Nagasuni anungan hiji-hijina. Kabag Nagasuni ngarenjag satakar kabag. Lantaran tete lapisan ieu teh bet seukeut, sedengkeun bedog mah teh yang sanggup nembus kulit Nagasuni. Samemeh Nagasuni kumpul deui pangacianana. Siuk pelesur Supala ngirimkeun deui seranganana. Ari nu dibaledogkeun harita teh batu sagede hulu kuda di arah sirah Nagasuni. Tapi Nagasuni masih kene sanggup ngawasa kana dirina. Nempuh batu nu gabelesur kana sirah teh gancang ngelok tapi nepi ka dongko. Belesat batu milepas ka tukanginana belum bingang taneuh meuni euneur. Anak buah Supala kakara harita nyaksian kagagahan guruna meuni pating polotot bakat ku kaget. Sungutna molongo teu soraan. Para mitra sadayangan Mang Roda nu tenang teh manehna terus-terusan ngawaskeun gerakan Nagasuni. Telina berak Nagasuni diuk kejelig, tungtung iteuk teh ditincak. Ari leungeun gancang ditarik sakaligus, atuh bolonyon iteuk teh nu niir dampaleungeun teh lesot. Puria getih bijil terus ngucur maseuhan taneuh. Supala kakara sadar yen lamun Nagasuni kabur bari mawa iteuk hoe, warisan tiki Banyuwening bisa bahaya. Barang hapikir nepi ka palabadinya gap Supala nyekel deui batu sagede dingkul anu kabeneran pabalatak lebah dinya. Cung diangkat sarta beleuwer batu teh dibaledogkeun ka Nagasuni. Pelesat batu kumalayang di jomantara rek ningang sirah Nagasuni. Nampoh kitu Nagasuni teh gugup lantaran perhatianna geus bueud. Batu nu ngabresur ditadah ku tonggongna. Kilak Nagasuni malik sarta hiuk beledung rai batu teh bencar. Teu kuat teu nembus pertahanan Nagasuni. Supala ngarenyag bakat ku kaget kahariwang beuki nganelan sok sieun iteukna direbut ku Nagasuni. Tapi untung Nagasuni can nyahoeun kana hasiat eta iteuk. Harita keneh gap iteuk teh dicekal ku leungeun anu baloboran getih. Cung Supala ngajungjungkeun deui batu. Maksud rek nyegah sangkan iteuk ulah kacekal ku Nagasuni, tapi hanya ka telat. Nagasuni leuwih gesit, samemeh Supala ngirimkeun seranganana, iteuk we geus ngabelesur ngarah beuheung Supala. Kebeg Supala ngarenyag, kapaksa batu dituna deui, cenah luncat nyingkahan panarajang musuh. Pelesat iteuk teh dilepas kana tukangin Supala. Hiuk jerab nancam dina tangkal kalapa. Tetela tenaga batin Nagasuni ka cidarongkahna. Sabab itu koe teh ampir parat niir tangkal kalapa nu sakitu teuasna. Tapi pikeun Supala mah bunga we nu aya. Lantaran geus yakin iteukna moal karampas ku Nagasuni.
Saog supala masang kuda-kuda bari dua leungin sina meulit dina dada rakatak ngawajak ajian banyu maruta pikeun ngagempur ka Nagasuni. Nempo supala kitu peta Nagasuni nya kakak seuri leungin anu baloboran getih teh teu diplalire para mitra sadaya. Ngaso heula teu capek Parawati ngaso. Para mitra anu mulia, memang ilmu banyu maruta ieu warahan ti aki banyu wening anu kungsi ngelehkeun begalap hati para wargi sadaya. Tapi pikeun Nagasuni mah nempo kaayaan kitu teh kalahkah seuri ngagagak ngarasa bunga. Supala nanaonan sia ha? Jika nu heueuh becus sia ngamat ajian. Sok wae gitada. Lamunnya sia bisa. Jajagoanan sia kalakuan teh. Sanu bisa ngangat ajian sia. Sia budak ngora bau kali jari ngau moal katerapaan deuleu. Cik Nagasuni bari mureleng ka Supala tapi ku Supala teu ditemalan. Kalah ka sorodot suku anu katukang sina mundur rada lebar. Kuda-kuda dirobah jadi salancar nganti rada miring saeutik. Ari awak rada doyong ka hareup. Lila seret Supala ngadorongkeun dua leungin ka hareup sakaligus. Pelesat dina dampal leungin Supala aya sinar. Warnana para mitra sadaya pulau ngabelesat mulu kana dada Nagasuni. Puguh Nagasuni meningarenyag nempo kitu mah. Sameme saterang serangan anjrog sog. Suku Nagasuni masang kuda-kuda sabelah. Puguh we. Jiga suku nangan hiji tapi kekuatan cukup hebat sabab musir di antara suku jeung awak. Dada Nagasuni sida rada condong ka hareup bari ngawatak aji yuda geni sak dampal leungin anu geus tatu teh dipake nada serangan ti Supala. Cilagur dua kekuatan batin dua jawara bentrok di jomantara. Bumi alam ngadak-ngadak eudeur handaruan sarta dangdaunan anu geus rada layu rabeng halibran. Ampung maruragan anak buah Supala roban ngarupuh ngagurubug reuwas lantaran kakak harita mangis kajadian kitu. Pikeun manehna ngarasa aneh aheng eta kajadian kitu teh can pernah manehna ningali gerakan guruna model kitu. Ari Supala dua suku mebes kana taneuh nengahan bitis sedeng Nagasuni ngajeblag ka tukang terus nangkarak bengkang bari utah getih sirahna karasa lalieur jeung laleneng. Bumi alam karasana asa muter. Tetempuan ranyai kararoneng, ari dampal leungin ancur burak-rakan, ramo-ramo racleng lalumpatan, telila korejat Nagasuni hudang sakitu geus ampir paeh teh masih keneh galak jeung barengasan. Jung Nagasuni nangtung, ongkohan rek ngagero nangtang tarung ka Supala, tapi nyel angen karasa sieu jeung murel asare kutah. Oek, kejelok Nagasuni ngutahkeun getih hirup lalamaran. Koleang, solonton, ru Nagasuni nyuk-suruk kana taneuh. Segor Nagasuni sesegor jiga muning keur rek dipuncit. Barang ngarempo Nagasuni namru keur mangroda sabatur-batur surak meuni amal-amalan. Di barung kudu keprok tarik naker. Malah anu pating saruit segala rupa. Rob sararea nyalampurkeun ka Nagasuni. Kitu deui Supala. Saberesna nyabut sukuna anu nancep teh gancang nyampurkeun ka Nagasuni. Disangka namah Nagasuni geus moal bisa gerak deui. Tapi para mitra sadaya samemeh nu nyalampurkeun tarpi geus moal barang korejat Nagasuni hudang bari panuan burial bencelik galak naker. Barang Nagasuni geus nangtung huriak nu rek nyalampurkeun ka Nagasuni teh lalumpatan. Sarerea ngarasa paur sok sieu Nagasuni leuwih bayangan. Malah Supala kabawakeun mundur nganti lumpat kawas muridna mundur lalaunan bari ngawaskeun Nagasuni bisi nyerah. Diri ibarat rahwana we para mitra Nagasuni. Sok sanajan manehna geus katingang ku gada nu sakitu gedena ceuk paribasana rahwana mah. Sok sanajan geus ujat ajit awakna masih keneh bisa hirup. Tapi jauh tina sangkaan ieu para wargi sadaya. Barang sararea geus mundur cakakak Nagasuni seuri. Ok nyarita matak maruring kak bulu-bulu. Sora euneur hanaruan jiga katumpangan ku sora jurig. Kunaon malunur sia ha? Supala anak setan. Manusarab ciadol sia.
pokok aing nungan tinggal hiji tegis ruksak deui. Kabeh gara-gara katelengesan sia. Dina ieu waktu aing tarima eleh sarta ngaku kana kagagahan sia. Tapi ulah waka samat, ulah waka ngarbehkeun yang irung sia. Ya, baik ayeuna mah geura sukan-sukan. Sing seubeuh tungguan pangwales aing. Ulah samat kaniaya sia. Cek Nagasuni harita teh bari gila malikeun awakna tilida pelesat las Nagasuni meningan sakilat kabur ninggalkeun Supala sapara kanca. Sareangan saukur bisa colohok bengong bari niteup kana taneuh urut nangtungna Nagasuni, malah pok Supala ge saruang ngilu ngahulang. Haya atoh aya kaduhung. Atoh napeda Nagasuni kabur nu tangtu kaributan teh beres nepi ka palabadinya. Ari kaduhungna Nagasuni teh geus namru kalah ka dijauhan. Jadi Nagasuni teh teu bisa katewak. Barang keurang ngahulang kitu kurunyung Mang Roda nyampeurkeun, tanggeus deukeut pok harita Mang Roda nyarita bari colohok ka Supala. Mun hanya kal waktosna ka Bujang Sehep. Duwi ka dieu heula para mitra enjing urang teraskeun deui carios nyambung judulna Musuh Warisan.